Bener tuh cek si Usman. Tapi heunya. Gimana ge orang mah teu bisa ya gelut nagen. Yey, emang nak kita aki-aki apakah? Turun atuh harga diri aki sebagai aki-aki teh. Sok geura carita ka bapak. Isin Pak. Isin kedah naon? Terjadi ketang Pak. Oi, naon jang? Rek dulunya. Ulin kan di. Mar, urang ge pernah ngarasakeun nuku maneh rasakeun ayeuna. Saya jalan dia mah. Da urang tanya apa maneh? Naon leh? Mana ngomong naon? Oh, di man ngarerewas? Aing raos ieu. Urang geus manggi ide. Jang, tukang uripan geus datang. Nyokot hiji bae. Hiji. Entah. Ande ya. Mar. Si Usman. Kemana nya si Umar si Gawah? Mar. Ah, suara si Usman. Oh, ini wujudnya. Kesalah dadanya nih nya. Aduh, beri, aduh. Beri, ini cai. Yuk. Kira-kira ganteng. Kudu kasih Usman ya mah. Si Kadia tadi. Motor orang kemana nya? Bisa di dia. Ning nya. Mal mungkin atuh anu nyolong mah. Tapi kandinya. Salah nanda nih nya. Oh, atuh motor si jual. Bruh. Lah kudu lempang ya mah. Goreng motor teh rusak. Manya seorang damar kudu lempang mah. Kebeneran aing motor bapak teh dibawa. Pak, pinjam motor. Sok. Doanya Pak. Pinjaman euy. Bruh. Punten Ang. Cikana ya. Aya sih. Cik.
Cika. Aya sia-sia. Nya ang. Bade angkat ayeuna di teh. Nya, yuk bisi barang nonton. Sakedapnya teh. Nya cik. Bade kamarana di? Bade amang kacimanik ang. Oh, nya di. Hayu teh, ang bade amang heula nya. Heeh, ngan ulah bori teuing balikna. Nya ang. Si Cika jeung si Asyar ka Cimanik. Urang ge ah. Kudu ngajakan sahanya. Mannya sorangan. Oh, ngajakan si Linda bari curhat euy. Duh, kala inget kasih Ojang. Biasana aya ayeuna eueuh. Betaeun teu nya di ditu. Daripada ulang-ulang mending kini ka Cimanik. Ki bade ka mana? Mana ceng? Kabeneran ka dieu? Aya naon ki? Ayo milu jeung Aki, cuang pini ka Cimanik. Di aya tempat mihnik kitu ki di Cimanik. Oh, atuh aya, mana diajakan ge? Oh, heuh di ki. Ayo atuh. Ayo. Aya naon di ki? Yo, sama bawa. Yun yo. Ki. Si Ujang nasi ka mana? Si Ujang maker ka bibina. Nuju naon kitu? Ban bibina teh anakan. Oh, heuh. Oh, ayo gawat. Tin, kakak ke Kalinda dulu ya. Iya teh. Udah bisa bahasa Sunda ya? Bisa tuh teh. Oh, nyantos atuh, teteh kata Linda heula nya. Iya teh. Tin, Kak, bade ngiring amang teh ka Cimanik. Cimanik sih di mana? Di ditu. Jauh nggak? Di situ ada apa? Nggak jauh kok. Nya hayu bae ka ditu heula, bili bade ngiring mah. Gimana ya? Mau lama nggak di dituna? Sakedap amang hungkul. Ya atuh yuk, duluan aja. Oke, jangan nyamper sini ongko. Ya atuh yuk. Karandi budak teh ngareuweuh. Cik, damar ka mana? Teu aya ang duka ka mana? Ka mana dinya? Duka atuh ameng meureun. Oh, merenya. Ai marane bade ka marana? Bade amang ka Cimanik ang. Oh, uhun deh. Nya ti payun ang. Nya, sok. Kurangnya meningkat di itu deh nya. Bukan rame di itu mah. Oh, ini nya. Motor
lagi eueuh. Ah, kabeh tunggu be, be tunggu. Assalamualaikum. Linda, ning siga teu araya nya. Mar, kernaon mana sorangannya dia? Mana mah? Bercicing be, terus di mana-mana? Tos di si Linda tapi teu aya. Oh, kemananya dia? Duka tuh. Mel, si Damar salah paham ke orang. Salah paham kumaha, Mar? Kan pada kamari orang anterkeun maneh. Ai, ning kitu. Kan samarukan si Damar orang bobogohan. Ai, ning Adamar bisa salah paham kitu nya. Teuing pan heueuh. Terus dia kemana Mel? Uih meureun, emang kumaha, Mar? Mun daekna diajakan ulin nih Cimanik. Aya naon kitu di ditu, Mar? Atuh ayo bela, jadi ditu dijelaskeun. Nya atuh hayu. Tapi mapanya, cenah naon den? Nya teu nanaon, Mar. Emang motor maneh kamanakeun? Dijual kemari. Oh, mohon deh. Iya tuh. Iya. Lin, Nya, Mar. baturan orang yuk. Baturan ka mana, Mar? Ulin, orang hayang curhat ka maneh euy. Atuh di DGH ada curhat mah. Pancong nengan tempat nu rada tiis. Nya di mana? Ayo ben pada milu. Nya tuh. Ayeuna Heeh. Bade kamarana sih? Bade amang, bade ngirim moalnya. Amang kemana deh? Ka Cimanik, ikut yuk ya. Nya tuh, sakedapnya. Ya. Yuk. Jauh kena deh ke. Sakadang deui tuh di ditu. Capek ning ke. Budak ngora kakara lempang sak gitu ge geus capek. Ayo gawat buru nepi. Nya ke. Iya Mel, kemana? Oh iya, Mar. Ya Mel, maha saya tuh. Nya, Mar, saya suasana pedesaan bener-bener terasa. Ya Mel, tambah ku pemandangan sawah, lebak, jeung sanesna. Pami aran tamanan naon, Mar? Iya, ieu teh Taman Sangkana Manik Lestari. Kurang lebih 800 meter bisa desa Cigintung. Ayana di desa Cigintung, Kecamatan Wanturja, Kabupaten Cilacap. Ini masih tahap awal Mel, masih proses. Oh, gitu nya, Mar. Ya, itu nah.
kumaha bae di mana wae wios datang ka dieu teh Mar. Ya ya satu Mel, jadi buka jam umum. Tapi ingat, utamakan protokol kesehatan. Terkena pandemi. Nya bener Mar. Iya Lin, cong di dia orang. Lumayan lah, jeniskan pikiran mah. Nyamar, adem. Tulin orang cong di ditu yuk. Aduh, alhamdulillah nepi. Iya Ki. Oh, Ceng, amparkeun samakna. Urang ngareureuh di dieu. Ya, Ki. Mel, sebenarnya kumaha deh? Kumaha naon Mar? Kejadian sebenarnya si mah bisa ambek yang nuduh beja orang bubuhan yang mana? Oh eta. Maafnya Mar, gara-gara Abi maneh jadi kabagawa. Jadi kieu Mar. Berarti inget kan karena semua kenangan aku dan kamu. Iya, ingat ah. Mel, bisakah aku dan kamu melanjutkan hubungan kita yang telah tertunda? Tapi maaf Kak, aku nggak bisa nerima kamu lagi. Ya udah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu, itu nana tuh Mel, bukan be, kayak ada deui. Nyamar, sekali deui maafnya. Ya Mel, tadi itu yuk. Perhatian, dilarang mancing untuk sementara sepanjang Kali Cimanik Cigintung. Cigintung 22/08/2020. Yang bertanda tangan di bawah ini Karang Taruna. Oh, gitu. Duh, batur majeng babaturana. Urang mah sorangan. Nalangsa euy. Si Aki nih samperkeun ah daripada orang sorangan. Ki, Ceng, dari orang. Mane geuning. Oh, sekali-kali atuh. Hayang ulin. Oh Ki, bener. Bukan ben awet kolotna. Oh, bari cuci mata. Mane jeung saha? Panteu mawa sabuna Ki. Sabun jang naon? Encen arek cuci mata. Paribasa eta mah Ceng. Sorangan Ki. Oh, uhun deh. Maneh ning kalagian teu bareng jeung si Umar jeung si Damar. Teuing kamarana pan. Ning mane wawuh, Ceng? Ya wawu atuh Ki, nyedi Aki gen wawu. Sajal urang Ki. Atuh Aki ge nyaho ka mane mah? Mane teh si Samsulin. Si Usman eta mah Ki. Usman Aki, lain Samsul ieu. Pan bareto mah Samsul.
Geus dilani di. Panar orang mah Usman ki tiba toge. Oh, Naon ki ingat ente. sugan teh teh ingat baru henteu. Wah, rame ya. Iya, Tin. Kali itu yuk. Yuk. Mar, Naon Lin? tiga si Amel yang si Umar nih ya. Mana Lin? Tuh, Ay. Nih, samparkeun yuk. tinggalnya. Jadi pedah naon? Ingatnya, tong pakai emosi. Ayo. Iya naon rantang. Ieu teh timbal aki. Kumamun dibuka. Ulah ieu mah nu aki. Ay, kosong. Kosong deui. Ay, kosong astagfirullahaladzim. Salama warantang. Kopat lah jeung aki kabeh. Ah, rantang aki. Pangneangkeun ka ditu nu aya sanguan. Geus ki laku kosodan enak batur. Oh, ki. Atuh pencet nyeri beteng. Geus ki geus. Lu aya wewe. Endi? Tuh. Tuh, galisin ki. Ay, honingnya. Cobalin ki. Tapi ho, tulin torap. Udah mun lawe mah tak seubeuh man. Geus kajeun padu repeh. Mel. Mana Lin? Di dari oke horeng. Mar. Kade tong emosi jadi lobaan ya. Moal. Pernah raon maneh? Jika kita ambak ini mel. Alhamdulillah Mar, nya si Gana. Lalu limbe, lembur kira kesel. Pan, kurangi karesel. Mar, dia gerak. Ya non, Mar? Tulin, benar. Bener naon? Pan eta mana ulin jeung si Amel. Berarti bener mana teh boga hubungan jeung si Amel. Lain kitu, Mar. Keur ngarobrol ke naon di? Ngobrol naon siga sararius nih? Henteu. Ya, Mar. Copek, rek ngaorong ke Cai Imah. Henteu. Ki cuang kabeh ditu yuk, siga aya leuwih. Oh, aya nyediek naon? Are dampan ki cuang guyang. Jadi mana bisa guyangna? Bisa atuh ki. Oh, nama tuh. Ari mana bisa guyang mah? Kalah Vino. Pencet ya irungna. Tolong. Tulung naon? Urang cilelep ki. Urang sing ngimpi di ki. Meureun heueuh. Aki mah teu nyao. Aya milu mah Mereka mana ki? kabeh ditu. Lin, ada Mar yang si Umar si dokter emosi gitunya. Ayo ning Mel, sampeurkeun yuk. Aya nama mana geus mau bisa ngelak deui. Geus kanyahoan. Kanyahoan naon di? Ieu Lin Mel, si Umar. Alasan mana nolak urang teh? Sanes pada si Umar ieu. Si Umar mah teu apaleuna naon. Alah, buktina aya namanya jeung si Umar. Tong emosi gitu Mar. Henteu urang mah. Kasihan Mar. Wah, deh,
mana Ben? Da urang mah hubungan naon si Amel? Nya tong salah paham. Abi jeung si Umar mah babaturan hungkul. Ye. Oi, itu saya naon ini nya? Biong oh. Buah-buah ke? Buah-buah naon? Sampun tadi Ye. Ayo. Alah, sok loba alasan. Tong kitu Mar. Cicing Lin, Aya naon ieu? cicing akeh mau lah ti miluan. Ai ditanya teh. Ayo naon di Mar? Tidak Mar, salah paham. Kan, mana didiam? Mun teh diajakan ke Aki. Salah paham kumaha? Kudu jelas. Guys, ulah pasarea. Tos atuh tong kitu Nya Mar, si Umar teh babaturan sing inget. Mar, urang mah mungkin ngarebut si Amel ti maneh. Alasan naon deui eta? Aduh, guys, ulah pasarea kitu. Pusing pala aki yo. Ya obat atuh ki puyang mah. Lain keur sadar ieu mah. Naonan maneh Mar? Era ku batur. Man, maneh jeung batur moal bisa ngarasakeun nu dirasa ku urang. Bayangkeun, awewe nu dipikir rasa ku urang, ditikung ku babaturan sorangan. Hate apa yang enak? Aduh, gara-gara awewe nepi ka pasarea kieu. Ngeus. Mar. tulungan si Umar, tulungan enggal. Aduh, kumaha ieu? Tulungan Mar, tulungan Cek, tulungan si Umar. Urang usah ngojek enggak? Deet deui. Ya. Si Umar teu aya. Mel kumaha si Umar teu aya? Yang cari jeung basi, tingali supaya teu sanaha babaturan jadi korban. Teu teu apal nanaon ku disalahkeun. Mar, Umar. Mel Tos mah. kaha teu nyarios nanaon deui. Enggal tolong si Umar. Sejuk juga ya di sini. Iya tuh ya. Di ditu si aya naon geura? Emang kumaha kitu, Cik? Lobaan jalmi ngarumpul nih. Di mana, Cik? Di ditu. Kita ka ditu yuk. Min sieun. Penasaran pan sih? Ayo kita ka ditu. Nya aya. Aduh, bingung ya aki kudu kumaha. Saya teh. Tayangan terus, Ceng. Ai mana teh ngarasa bersalah, Mar? Moal ngilu tayangan gitu. Oh, Lin, heueuh. Tayangan terus, Man. Aduh, ajelang helang. Tongki, Abi masih cicing dia baik. Nyatu, pada terusnya cepengan. Kumaha aya tuh? Mau Ki. Kok kayak teh Amel? Nyetin teh Amel. Itu kan ang damar. Buka atutnya. Ang Usman. Nia,
Mar, tega jebur. Tiga jebur siapaan? Ya nyebur Tin, tapi nyeburnya nggak sengaja. Oh, Kita pinarangan sila. Rantang. Bisanya. Kebeneran terkencot. Ay, karosong nih. Ah, ya Allah, euy. Dah, Eko euy. Jangan si Umar. Dicai piruh nepi ka bersih kieu. Teka panggih-panggih. Tiris deui. Teka panggil man. Lain itu, tapi acan. Enggal man, kelarian si Umar karunya. Oh, kela. Aduh ya, kayak kecebur. Ada Ki. Ayang kuno itu di cekelana. Ya Mel hati-hati. Nyalin, kumaha si Umar Lin. Duga atuh Mel. aya teang. Allah. Karunya nya sih. Punten, ya naon? Itu mang babaturan orang tika cebur. Ulah kita wewe. Kalaki mang. Udah bantuan ulang. Ya bantuan mang karunya batur abi. Itu pan itu. Nyaki mudah-mudahan kapanggih. Lain, oh nu itu. Nyaki punya. Bang itu man. Itu euy. Kemana badannya? Teuing pan. Ay, geser si Umar. Warningnya. Yeay, si Umar di dia. Batur mah panik dengan maneh. Ampura semuanya. Tulin tekuna naon ieu? Ya emang tekuna naon tapi si kapan salah. Nyalah urang salah. Abi bade nuturkeun si Damarnya Mel. Tadi diomongan ke ku Abi. Nyalin. Sok ngarerewas batur be. Ampura Ki. Ayo ceng, urang cong ka ditu deui. Nyaki. Oh. Kirain teh beneran langitnya. Nya Tin, sok ditu deui be yuk. Nya yuk. Mar, Mel, atuh urang kabeh ditulanya. Kemana man? Kabeh ditu be. Nyaman. Bener tekuna naon Mar. Henteu euy. Nya syukur atuh. Balik bae ah, tiris. Nyamar. Tim mimiti ge, urang teh nyaho si Umar teh acting. Si Amel karunyaeun. Mar, tos atuh. Teuing Lin, da tadi ge urang mah teh nyurungkeun si Umar ieu. Nyamar, urang percaya ka maneh. Heeh, nuhun Lin. Nya, entos. Wih be yuk, maneh barase, tuang disalin. Ya heula Lin, sayang di dieu. Bisi masuk angin, Mar. Hayu wih. Nama tuh?
Mani rarowas. Jadi rewas kunaon Ki? Tadi kuno tilalap, subante bener. Nya Ki, ai si ujang si rawi deui na ka dieu Ki. Toing, kaberesna di ditu ben. Oh, uhun deh Ki. Oh. Ya karena mayuna esek. Ih, nya euy. Nya. Nya ang. Lawan deh sih. Juang pindah ke yuk, orang mah di Singabang yuk. Nya teh yuk, ngeliatin kemana? Pindah yuk, badai kamarana deh. Badai kapal ditu. Hayu atuh. Cicing nih sama di dia. Yang gitu. Man ayang Usman. Berapa kan sebenarnya? Biasa. Nya. Nya ang. Paminia tos gaduh ka Bogor can? Da acan ang. Kumaha gitu. Henteu, kada bae bisa anu ambek. Kada urang duaan kieu. Da aya ang. Nya. Bapak kamu, Man, balik yuk. Deula atuh, mana kadena nanaon? Gampang, Man. Di, rek nih lo yang urang. Moal, Man, da urang nyek Amel. Di, orang balik heula nya. Nya tuh. Man, ya di payunnya. Mangga teh. Ang, kunaon bapak ade? Henteu, nanaon ieu. Nya, bade ngirim ulah ayeuna ka. Iya sih. Nya atuh, abdi euy di payunnya ang. Ya udah tuh, bareng Ang. Kedah ang, di payunnya ang. Nya tuh. Gagal, Be. Arek kemana maneh ceng? Balik bae yuk, Ki. Juang mulung tatal heula urang. Tatal jeung naon deh Ki? Jeung mirun sana. Ya tuh ayo Ki. Ayo. Ay, ceng, eta si naon? Ai, ieu mah Ki. Waduh, Balik ayo Ki gowat Ki. aduh. Gowat Ki. Gawat Ki. Tungguan ceng. Balik banyak. Nah, tuh dia ge. Ay, maneh. Kau orang nih nya. Lain mah dong. Ay, maneh dakwaan. Ayo cek juang milu jeung si itu. Jamsul, dakwaan. Dasar si Abi. Yo, di dia. Astagfirullahaladzim. Naon? Gawas Ki, sugan teh naon? Orang teh naon? Orang teh aki-aki. Maneh balik. Oh, Ki, akek milu. Oh, capek lempang mananjak. Gawat ceng. Heulah Ki. Aduh ngait deui. Itu samak jeung rantang cokot. Nah Ki, gawat. Ayo tuh. Atuh Ki ngarempet ke ambil si jempling. Mana teh arep ceng? Ya Ki. Duh. Ini jangkung. Kalangan orang. Awas satu akit di hareup. Awas. Alih. Atuh hese Ki. Moal awas gerak. Gawat. Gawat mangkat. Jalan tuh Ki. Bismillahirrahmanirrahim.
mana? Oh. Rubuh. Mana gening? Sekali-kali atuh hayang ulin. Gening atuh di lemut-lemut. Mana gening? Tuh, gelis oke. Ayo. Ini nggak gambar di rumah segala yang anjoning Mel. Sabarkan yuk. Iya Limel, si Umar, alasan pulas dari. Sane. Emang cuy. Tiga. Mar, tos aku pami salah ya. Kamu salah. Nyatos udah yuk. Mana barasa. Olah atuh dah. Nyanyi ki, ai si Ujang si Irahawi kedaina ki. Aduh, balik. Pindah yuk. Balik. Itu samak jeung rantang bawah. Itu rantang jeung sabar. Ngarempet kieu mah beusi jempling ki. Awas atuh ake teh hareup. Awas. Kemana adiknya? Oh, merenya. Merannya brek. Kemana? Bang, pinjam motor. Mah. Bal. Mana ceng? Kabeneran. Mana ceng? Serius. Mar, kenalan mana sorangan di dia? Mana, Lin? Lin. Tiga. Pasti Lewat mangkat. Ya lagi. Jadah.